bisa kadele bagusna teh kumaha awakna. Bisa ngarawat awak atuh bagus hargana, teu bisa ngarawat awak goreng harga. Ngan lamun laki-laki anu nyaho kana ilmu eta neuleuna lain neuleu kana bagus awakna, tapi neuleu dina budi pekertina. Awewe mah make pakaianna kudu sing mahal, dalam arti mahal teh lain mahal tina hargana, tapi mahal dina akhlakna. Make pakaian budak kiwari mah ya Allah umur 20 tahun tapi make pakaian budak SD 2 tahun, Masya Allah. Make kaos, Masya Allah kaca bujal lagi. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Sadaqallahul alim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramun wal muhdaram, para alimil ulama, para kiai, para asatid anu kukula dipika hormat. Wabil khusus kiai, asatid, dewan-dewan guru anu hadiran dina ieu acara. Urang doakeun moga-moga dipanjangkeun yuswana tur barokah, amin. Teristimewa aparatur pemerintahan, baik jajaran atas ataupun jajaran bawah. Wabil khusus ka Bapak Lurah, aya teu di dieu? Aya Bapak Lurah. Urang doakeun sok sanajan Bapak Lurah teu aya, urang tetep doakeun bae sugan Bapak Lurah urang jadi kepala desa, ulah jadi kepala dosa. Teristimewa nuku kula dipika hormat RT RW aya penting ieu mah urang RT jeung RW muliakeun ku urang, karena jarang jalma anu ngaistimewakeun RT. Penting ieu mah RT ku urang istimewakeun. Doakeun ku urang sugan RT dipanjangkeun umurna tur sing barokah.
karena RT ya capek gawe loba gawe tapi gaji saeutik eta RT mah gawe loba pagawean loba dipika ido be pagaweana dipika omong be pagaweana ngan gaji leutik. Mana buktina RT loba gawena ketika peting-peting aya maling manggil RT, ketika peting-peting aya anu nganjang manggil RT, ronda nu ngagerakeun anak ibu-ibu anak bapak-bapak aya nu ngareuneuhan manggil nu ngareuneuhanna teka kantun nugu kula dipika hormat jajaran panitia ieu acara baik ketua panitiana ataupun jajaran-jajaran bawahna. Urang doakeun anu gerak dina kepanitiaan sugan menang ridho Allah, sugan dilirik ku Rasulullah, diangkat darajatna, dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun sagala rupana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena cek paribasa dina setiap acara teh aya anu nyumbang harta baik, aya anu nyumbang tanaga baik, aya anu nyumbang pemikiran baik. Eta teh unsur-unsur dina setiap acara. Ngan kadang aya acara nu teu mikir-mikirkeun acan kana acara teh, nu kos kitu mah urang jejak bae oleh doakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina saah ayeuna urang tiasa kumpul dina raraga selametan hari jadina tim hore. Lamun cek kakak ipar kula mah anu kerekam tahun kamari ngomong teh hore teh dicokot tina lapad hur artina merdeka. Tah sugan bae ieu tim hore anu aya baik anu tertulis sebagai anggota ataupun anu henteu tertulis sebagai anggota diperdekakeun ku Gusti Allah tina seuneu neraka. Sugan bae diperdekakeun tina hutang-hutang dunia, sugan bae diperdekakeun tina belenggu wanita. Terkhususna ka ketua tim hore Ki Buyut Nampan. Biasana anu make sorban hejo mah biasana lamun henteu wali jelema rek paeh, biasana nu make sorban hejo mah. Urang doakeun bae sugan bae ketua tim hore ieu atuh ngajadi wali, leutik-leutikna wali murid lah. Mangga urang sasarengan nyanggakeun puja sinareng puji kahadirat Allah Rabbul Izzati anu tos masihan ka urang sararea tina rupa-rupa nikmat, terutama nikmat anu kacida pisan poharana nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat miwah salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan alam ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawuh ka para sahabatna baik ka para tabiin atba tabiina ila yaumil qiyamah. Teka kantun ka para duriat-duriatna Kanjeng Nabi
anu alhamdulillah dina tempat ieu parantos hadir aya duriatna Kanjeng Nabi. Susuganan ku hadirna duriat Nabi di tengah-tengah urang ieu ngajadi wasilah ditempona ku Kanjeng Rasul. Susuganan ku ayana duriah di kampung urang ieu kampung urang ngajadi salamet tina bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, satacan kula neraskeun kana naon anu bakal dicarioskeun. Meureun sapatah dua patah nu bakal ku kula dicarioskeun satacana kula mentah hampura heula. Bilih ku bisi engke aya omongan kula anu ngaraheutkeun kana manah ibu-ibu. Bilih bisi aya omongan kula anu rada ngacaprak kula menta dibukakeun lawang panghampuraan. Naon sababna menta hampura teh heula? Karena ari letah mah eueuh tulangan. Letah henteu bisa nyieun luka, tapi letah bisa nyieun nyeri hate. Nyeri hate teu bisa diubaran ku obat. Nyeri hate teu bisa diubaran ku betadin, tapi nyeri hate mah hese dipenta hampurana. Mantak kula menta hampura. Lir ibarat omongan teh minangka alkohol. Ieu alkohol lamun dicaclakeun diteteskeun kana luka walaupun luka na saeutik diteteskeun alkohol satetes eta bakal kokojotan nyeri. Bener? Lamun misalkan orang boga koreng diberean alkohol satetes maka kokojotan bakal kojer-kojeran nyerian. Tapi lamun misalkan ieu alkohol diteteskeun kana anu henteu berluka rek sabotol ge eueuh rasaan. Tah omongan teh minangka alkohol. Lamun misalkan ieu omongan nancep kana hate jelma anu panyakitan hatena maka bakal balik ti heula. Mantak urang deuleukeun bae kiwari lamun misalkan keur tengah-tengah ngomong aya nu balik ti heula berarti hatena panyakitan. Berarti hatena korengan itu budak. Mantak kula menta hampura ti heula karena bilih bisi ieu omongan kula aya anu ngaraheutkeun kana hate kula menta dihampurana. Para hadirin rahimakumullah, ieu urang hirup di suatu kota anu sangat luar biasa istimewa. Dunia lamun misalkan dihitung sabuleudeun aya beberapa benua di dalam dunia teh. Aya benua Afrika, aya benua Asia, aya benua Eropa, aya oge benua Amerika jeung benua Australia. Di benua Asia terbagi-bagi, aya Asia Timur Tengah, aya Asia Tenggara, aya Asia Selatan, terbagi-bagi. Tah di Asia Tenggara ge terbagi-bagi, aya Malaysia, aya Filipina, aya Kamboja, aya Thailand, jeung aya oge Indonesia. Ieu Indonesia sarua bae terbagi-bagi ku provinsi. Aya provinsi Jawa Barat, aya provinsi Jawa Tengah, aya provinsi Jawa Timur, aya provinsi Sumatera jeung provinsi nu sejen-sejena. Urang ieu kiwari keur cicing di provinsi Banten. Banten oge kabagi, aya Kabupaten Serang tempat kula, aya Kabupaten Tangerang, aya Kabupaten Pandeglang, aya Kabupaten Rangkas. Tah ngan di Banten mah geus lumrah. Ieu di Banten baretona dipimpin ke seorang sultanul, ku seorang sultan anu aya di kerajaan Banten. Diayakeuna Tangerang ge lain ku jelema nu sambarangan.
Tanggerang teh asal mulana didirikeun lain ku jelma anu henteu berilmu. Tanggerang teh diayakeun ku jelma nu berilmu, mantak lumrahna di Tanggerang mah kabeh ge resep kana jelma-jelma nu berilmu. Buktina atuh kiwari alhamdulillah loba jasa inu haradir, baik tina nini-nini na aya, tina nu ngorana aya, tina nu engap-engapana aya, sambari dahar aya, sambari hees aya, sambari modal ge aya. Nu eueuh ge ieu sambari mojok doang nu eueuh ge. Lamun aya nu sambari mojok geus masyaallah jasa. Tah Tanggerang teh didirikeun lain ku jelema nu sembarangan. Dicaritakeun ieu Tanggerang keur bareto ngaranna mah lain Tanggerang. Di tahun 1685 baheula Kasultanan Banten bersepakat jeung POC. POC teh baheula mah Belanda. Bersepakat pembagian wilayah, mana wilayah Kesultanan Banten, mana wilayah POC. Akhirna sepakat, nu menyepakatina ngaranna Pangeran Sogiri. Pangeran Sogiri teh anakna ti Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa boga anak ngaranna Pangeran Sogiri. Ieu Pangeran Sogiri bersepakat jeung ti pihak POC bahwasana bagi wilayah, bagi kekuasaan, mana kekuasaan Sultan Banten, mana kekuasaan POC. Ieu teh geus aya tulisan takdirna ti Gusti Allah, geus aya runtuyana ti Gusti Allah. Mantak Tanggerang teh lain ku sambarang-sambarang jalma. Setelah Pangeran Sogiri ngayakeun kesepakatan jeung POC, belah mana Tanggerang, belah mana wilayah Kesultanan Banten jeung belah mana wilayah POC, dipisahlah ku suatu sungai, ngaran sungaina Sungai Cisadane. Ti Cisadane ka sabelah wetan eta kakuasaan POC kaasupkeunana ka Batavia. Ti Kesultanan kabelah kulon eta kaasupkeunana kana Kesultanan Banten. Ti Cisadane ka sebelah kulon eta kaasupkeunana kana wilayah Banten Kasultanan. Ngan Pangeran Sogiri geus nyaho bahwasana orang Belanda ieu POC ieu politikna gede jasa. Curang bakal picurangan. Mantak Pangeran Sogiri nyieun ciri tetengger belah mana wilayah Kesultanan Banten jeung belah mana wilayah POC. Nyieun ciri, nyieun tugu. Dibangun tugu ieu di daerah deket Cisadane. Lamun jarak mah perkiraan kana 300 meter ti Cisadane. Baheula mah ngaran kampungna Kampung Gardu Gede. Ngan kiwari mah geus ganti ngaranna Grendeng. Ngaranna Grendeng. Tah di Grendeng teh dijieun suatu tugu. Tugu tersebut dijina ku Pangeran Sogiri dina tahun 1658. Pikeun naon ieu tugu nyaeta pikeun ciri bahwasana nu kabelah dieu teh geus wilayahna wilayah Kesultanan Banten. Disebutlah ku orang Banten baheula mah Pengger. Ngan ieu POC embung eleh, POC ge sarua bae hayang nyieun ciri. Ieu cirina tuguna oge nyieun di belahan sabelah dituna Cisadane, sabelah wetaneun Cisadane. Dijaga tugu tersebut ku orang Makassar jeung orang Madura. Sedengkeun orang Makassar anu notabene manehna teh orang Bugis ngomong teh teu bisa aya tungtungan huruf mati, kudu aya huruf-hurupan bae. Mantak Tengger teh nyebutna orang Makassar malin Tengger, tapi Tenggerang. Tah tidinya lah ngaran Tenggerang bisa timbul ti orang-orang anu sangat mulia. Ieu Pangeran Sogiri teh lain leutik-leutik jalma. Pangeran Sogiri teh masya Allah turunan kaluhurna teh Sultan Agung Tirtayasa, lain leutik-leutik jelma. Mantak ge Tanggerang bisa antusias neuleuh jelma anu berilmu, antusias neuleuh ka pangajian, antusias maca sholawat. Eta teh geus aya ti luhurna, geus aya kodrat irodat ti Gusti Allah. Kiwari tinggal urang ngajaga bae naon anu geus diayakeun ku luluhur urang.
Hadirin rahimakumullah, di alam dunia segala sesuatu eta pasti aya hargaan. Hal goreng ataupun hal bagus aya hargaan. Hal bagus barang baru keneh bisa dijual. Hal goreng buangan limbah bisa dijual. Bari aya hargana beda-beda. Limbah busah jeung limbah besi beda hargana. Yahtaliful asman bihtilafil amtiah. Beda barang beda harga, beda barang beda kualitas, beda harga oge. Mantak hargana teh kumaha barang. Lain dina barang bae, hayawan anu hirup ge sarua beda-beda hargana. Model mana? Contoh seperti sapi. Sapi teh hargana beda-beda walaupun bentukna sama tapi hargana beda-beda. Bisa dideliti mana? Ieu sapi hargana beda didelitina gedena. Semakin gede sapina maka semakin mahal hargana. Kitu oge awewe. Kitu oge awewe. Awewe semakin geulis, semakin hargana beda. Nu ngudagna ge aki-aki los budak bae terus kana awewe geulis mah. Ompong los, huntuan los, beuneu jubur mah malotot kabeh ge. Beus teu kaop neuleuh awewe lewat langsung piu piu. Sliding nak. Awewe gitu. Awewe bisa kadeuleu bagusna teh kumaha awakna. Bisa ngarawat awak atuh bagus hargana. Teu bisa ngarawat awak goreng hargana. Ngan lamun laki-laki anu nyaho kana ilmu eta neuleuna lain neuleu kana bagus awakna tapi neuleu dina budi pekertina. Semakin jarang keluar maka semakin mahal hargana awewe. Semakin sering keluar murah hargana awewe. Komo lamun keluar nanti penting mah gratis hargaan tama. Gratis tama diobral tama yo. Nu penting nyolok bae yo. Awewe mah tos kitu. Mantak ge lamun boga anak awewe boga pamajikan kurungan bae kajentin penyiksaan bila mana perlu pasung bae lamun boga anak awewe mah supaya mahal hargana. Awewe mah ulah dimurah-murah. Awewe mah make pakaianna kudu sing mahal, dalam arti mahal teh lain mahal tina hargana tapi mahal dina akhlakna. Make pakaian budak kiwari mah ya Allah umur 20 tahun tapi make pakaian budak SD 2 tahun. Masya Allah make kaos, Masya Allah kaca bujal lagi. Aduh balik ngaji pan batur make celana biasa make celana sakit bisa sakit celana. Pelanggaran berat ya mah. Aduh atuh gampang-gampang mamang kiai bege nu kos kitu mah molotot. Di dulu dosa teu di dulu atuh jaha kumaha. Barang bagus sih bos. Aduh pohara penting-penting. Bener awewe teh kudu ngajaga kana awakna, awewe teh kudu ngajaga kana ieuna. Lalaki ge sarua bae kudu ngajaga kana matana, kudu ngajaga kana pandanganna. Lamun geus boga pamajikan ulah neuleuh ka ditu. Fokus pe ka pamajikan. Kajen teh nu pamajikan ping-ping loba goreng bawangan deuleu bae kajen. Asop bege loba goreng bawangan mangeunah. Ngan ari goreng bawang loba teh mah atuh hangur ya. Aduh Gusti aku. Awewe kudu ngertikeun kana lalaki. Bener lalaki teh ulah neuleuh asal bae. Tapi ieu lalaki atuh kudu dipengertian ku awewe. Atuh awewe nu di imah atuh coba si dangdan acan. Coba dangdan sambut salaki teh ku senyuman. Ieu mah salaki balik gawe datang ka imah. Neng aya naon dahar? Nanya teuing. Meuli bae ditu sorangan keluar. Kumaha henteu nyandungna coba. Kade nyandungna lalaki lain gara-gara boga nafsu gede, tapi nyandungna lalaki gara-gara di imahna tidak dimuliakan.
lalaki barik gawe ka imah geus langsung awewe mah rarawat sangu geus rarawat sangu teh mandi nyana sesengitan laju be ngadapang be nyangklek be wah tuh geus kos kitu be geus salagi mah bungah insyaallah moal nyandung moal leuwih ti 5 4 tah makhluk Allah modelkeun kebo ge hargana beda-beda sapi hargana beda-beda karena naon anu dideuleutina sapi lain nanaonna tapi nu dideuleutina sapi nyaeta dagingna semakin gede sapina maka semakin mahal hargana tapi kabeh hayawan teu kos kitu aya hayawan anu dagingna leuwih leutik ti sapi bentukna leuwih leutik ti sapi ngan hargana bisa leuwih mahal tibatan sapi naon manuk dagingna leutik digoreng bege teu ngeunah kadang-kadang masya Allah manuk mah ya Allah tulang nage masya Allah leutik jasa kebo mah bisa dipakai ngawaluku cek orang Ciamas mah kebo mah bisa dipakai ditumpahkan ke urang manuk mah teu bisa ditumpahkan acan tapi manuk hargana leuwih mahal tibatan sapi naon sababna ieu manuk mahal hargana tibatan sapi karena manuk nu dideuleu lain tina dagingna tapi manuk teh dideuleu tina sawarana semakin bagus suarana maka semakin mahal hargana jelema ge kitu kori ngajoak-joak ih nyana mah di amplopan jajal mama ngajoak-joak dibawa ke rumah sakit jiwa dan genue dan lepas iya itu kumaha sih atuh kori ngajoak-joak mah di amplopan yang menang ganjaran jajal mama ngajoak-joak paling gak ditimpu ku batur ala jelema edan baru dak sama dak karungan dak atuh kus kitu mantak ge jelema mah kudu murah suara jeung murah akal naon sebabna karena lamun geus murah suara jeung murah akal batur ge bakal pada rarasepeun kade ngaji Quran teh kori teh eta lain suara doang nu dikaluarkeun akal ge dikaluarkeun karena ngaluarkeun makhraj kha kudu pas dina makhrajna ain kudu pas dina makhrajna ba kudu pas dina makhrajna belajar kos kitu ti mana ti kebo lain belajar kos kitu teh tina pengajian nu mana ja pengajian maloba ieu itu ge loba ngajina aya ngaji khusus qiraat mantak qori teh lain samana-mana jelema ulah dilalawarakeun da qori geus mah manehna jujuakan komo lamun misalkeun bulan mulud samuludeun manehna jujuakan bae meh teh pegat dong eta beuheungna beuh kana tah manuk hargana bisa lebih mahal karena tina suarana semakin bagus suarana maka semakin mahal hargana tapi aya oge hayawan suarana teu bagus bentukna teu gede ngan hargana bisa leuwih mahal tibatan manuk naon lauk deuleu ku bapak-bapak ku ibu-ibu apakah pernah neuleu lauk kitu nyawara pernah gitu neuleu lauk takbir gitu sugan can pernah gitu neuleu lauk harum ngori naon gitu can pernah tapi eta lauk hargana bisa leuwih mahal tibatan manuk laut arwana teh beuh eta hargana mahal pohara komo anu super red teh mah beuh mang puluh juta bahkan 100 juta sagala ditukeurkeun jeung pajero ge daekeun tah mah karena naon nu dideuleu ku manuk ku lauk nu dideuleu dina lauk teh lain suara lain gedena tapi nu dideuleu ku lauk teh nyaeta corakna laju kiai ari kitu jelema dideuleu tina naon ya bisa berharga lamun jelema sawara atuh aya sawaraan jelema lamun dina corak aya corakan goreng bawang dipingping lamun neuleu dina gede loba jelema nu awakna gede termasuk kula termasuk Mang Ojoy awakna gede apakah lamun jelema teh awakna gede bahkan lebih mahal apakah jelema lamun suarana makin kencang berarti makin mahal apakah jelema lamun misalkan putih kulitna bagus banget eta makin mahal lain kos kitu cek Gusti Allah ngomongkeun di Al-Qur'an inna akramakum indallahi atqakum sanyana jelma mah lamun hayang berharga dideuleu lain dina corakna
Jelma lamun hayang berharga lain dideuleu tina suarana, jelma lamun hayang berharga lain dideuleu dina gedena, tapi jelma mah dina kadar katakwaanana. Semakin takwa jelma tersebut maka semakin bagus hargana, semakin takwa jelmana maka semakin tinggi hargana. Tah mantak urang di dieu seolah-olah urang teh keur bertakwa ka Gusti Allah, seolah-olah orang teh kiwari kertakwa ka Gusti Allah. Ngan kade takwa teh kelasana aya macem-macem. Takwa teh aya 3 kelasan. Hiji aya takwa awam, 2 aya takwa khawas, 3 aya takwa khawasil khawas. Naon takwa awam? Takwa awam teh takwa na urang kabehan anu aya di dieu ngaranna takwa awam, termasuk kula ge takwa na takwa awam. Emang kos kumaha takwa awam? Takwa awam teh urang ibadah ka Gusti Allah karena hayang menang balesan ti Allah, eta ngaranna takwana takwa awam. Urang salat ka Gusti Allah karena urang teh hayang menang balasan ti Allah. Tapi kajenteun kos kitu urang mah. Kajenteun urang ibadah ka Allah karena hayang balasan daripada urang teu ibadah acan. Daripada urang teu salat acan mending kena urang salat tapi menang balasan ti Gusti Allah. Cek satu keterangan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat teh minangkana tangga pikeun jelema mukmin. Sia hayang naik pangkat salat, sia hayang usaha maju salat, sia hayang hasil maksud salat, kabeh teh dideuleuna tina salat. Sia dagang hayang laku salat, sia gawe hayang dilirik ku atasan salat, hayang naik pangkat salat, kabeh ge ku salat. Ieu mah ulah naik pangkat datang ka kiai menta wapak deui, coba cenah kiai menta wapak ieu cenah hayang naik pangkat tuh pemberasa gawe di pabrik ieu dihandap bae lieur ditindas bae kudu aya di luhur. Menta wapak sampai sagede anggel wapakna, sagede bantal wapak. Lain ku wapak naik pangkat mah ku salat. Urang menta pangkatna lain ka jelema tapi menta pangkatna ka Gusti Allah. Lamun pangkat urang geus luhur di Gusti Allah, diuluhur di agama, maka nanaon bae bakal diturutkeun ka hayang urang di dunia. Salat teh minangkana mi'rajul mukminin. Ngan salatna urang teh atuh minangka salatna jelema awam. Dalam arti salat urang teh hayang menang balasan. Eta salat-salatna urang salat kupeda hayang kadeuleu ku kabogoh, eta ngaranna takwa awam. Urang salat kupeda hayang dijieun status ku batur, ngaranna takwa awam. Urang salat kupeda hayang didatangan ku batur, eta ngaranna takwa awam. Kadua aya deui ngaranna takwa khawas. Nukos kumaha takwa khawas? Takwa khawas teh urang ibadah ka Gusti Allah, salat ka Gusti Allah ngan kupeda hayang menang ganjaran doang. Eta ngaranna takwana takwa khawas. Salat hayang menang ganjaran, hayang menang imbalan di akhirat jeung sieun ka neraka. Eta ngaranna takwa khawas. Aya tingkat takwa nu paling luhur, ngaranna takwa khawasil khawas. Model mana takwa khawasil khawas? Seperti takwana para waliyun min auliyaillah. Ieu para wali mah takwana salatna teh lain kupeda hayang naik pangkat. Takwa salatna para wali lain kupeda hayang menang balasan di dunia. Salatna para wali lain hayang menang ganjaran sieun asup ka neraka lain.
tapi takwana para walimah murni karena cinta ka Gusti Allah, salatna para walimah murni karena cinta ka Gusti Allah. Embung dibere balasan di dunia, teu hayang dibere balasan di akhirat. Embung menang ganjaran, embung sieun ka neraka lain. Tapi takwana para walimah kupedah cinta ka Gusti Allah. Tah susuganan urang nu aya dieu, nu aya di dieu senajan henteu takwa khawasil khawas ge atuh sugan takwa khawasna, sugan atuh henteu takwa khawas ge sugan takwa awamna, sugan bae atuh urang ge balik di dieu salat kadang-kadang lah atuh menang-menang salat tahajud sakali saumur hirup mah susuganan sakali saumur hirup mah kudu nyorangan tah kudu ngajajal salat tahajud sakali mah. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu nu aya di alam dunia eta pasti aya contoh, aya percontohan. Jelma di zaman kiwari nu bejana ngaranna zaman akhir, jelma teh gampang mere contoh tapi hese ngajadi contoh. Jalma dina zaman kiwari mah gampang mamatahan batur padahal awak manehna sorangan picarekanin keneh. Zaman ayeuna mah loba jalma mere contoh tapi manehna teu bisa jadi contoh, bener teu? Loba mere contoh titah salat sagalana naon ari manehna salat kodoan. Gaya namah doang heueuh, sorban sakandel-kandelna, udeng sakandel-kandelna, tapi salat subuhna masih kodoan keneh. Loba jalma anu hadir ka dieu ka ditu, sagala hadir ka ieu hadir ka itu, salat kodoaneun keneh. Gampang kieu mah loba jalma mere contoh mah bisa tapi ngajadi contoh mah henteu bisa. Jeung deui nyontoh teh kudu proporsional. Nyawa hartina proporsional. Nyawa teh hartina proporsional. Kudu akur. Lamun cek ilmu di pesantren mah kudu ngaklop. Akur jeung muktadol hal. Kudu ngaklop. Model mana embe nyontona pasti kana embe deui. Anak embe nyontona pasti kana indung embe. Hayam nyontona kana hayam deui. Lamun misalkan hayam titah nyontok ka sapi moal bisaeun. Hayam titah nyontok kana kebo sampai iraha bae ge moal bisa. Kebo mah bisa ngawaluku. Hayam bisa ngawaluku apa henteu? Henteu. Mantak nyontok teh kudu akur proporsionalna. Kudu akur nu dicontohan jeung anu nyontohan teh kudu akur. Mantak mun teu munasabah, teu heran Kanjeng Nabi urang teh seorang manusia. Basarun laisa kal basari. Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad seorang manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sok dahar, urang ge osok dahar. Kanjeng Nabi Muhammad sok sare, urang ge osok sare. Kanjeng Nabi Muhammad pernah kawin, urang ge pernah kawin. Jelma ge kudu kawin. Mantak lamun aya jelma teu kawin-kawin, lain umat Nabi berarti. Lamun misalkeun kawina leuwih ti hiji, nyontok Kanjeng Nabi jasa berarti. Cocok? Tah Kanjeng Nabi Muhammad munasabah akur jeung urang sesama manusia. Lamun misalkeun Kanjeng Nabi Muhammad lain seorang manusia, seorang jin, kawalahan urang. Lamun misalkan Kanjeng Nabi Muhammad lain seorang manusia tapi seorang malaikat, kawalahan urang. Malaikat mah dahar henteu, hees henteu,
ka awewe tepati resep hari urang mah panukos kitu moal bisa nyontohan mantak urang teh titah nyonto ka Kanjeng Nabi anu mana notabene Kanjeng Nabi teh seorang manusia ngan walaupun Kanjeng Nabi seorang manusia henteu sarua ka urang Kanjeng Nabi teh basarun laisa kal basari Kanjeng Nabi teh manusia tapi beda jeung urang anu aya di dieu Kanjeng Nabi hees urang ge hees ngan beda heesna Kanjeng Nabi jeung heesna urang Kanjeng Nabi hees mata peureum hate mah dikir ka Allah urang mata peureum nu handap mah hud lain urang ngomong ya urang mata peureum keblok di hudang-hudang ge aya gempa ge cuek bae eta mah Kanjeng Nabi lamun hees mata peureum hate mah inget ka Allah mata peureum hate mah inget kana umatna eta Kanjeng Nabi urang mata peureum boro-boro nek hudang encan kebakaran mah imah terus behees can banjir mah terus behees eta lah Kanjeng Nabi boga ciduh urang ge sarua boga ciduh ngan beda ciduhna Kanjeng Nabi jeung ciduhna urang Kanjeng Nabi lamun capek keringetan urang ge sarua bae lamun capek sok keringetan ngan beda keringet urang jeung keringet Kanjeng Nabi keringet Kanjeng Nabi seungit wangi misik Masya Allah batur mah berlomba-lomba para sahabat hayang menangkeun kesangna Kanjeng Nabi urang kesangan sarua ngan kesang urang bau berajil bangke orai ge bangke nadeun bangke orai kesangan tah eta kesangna sarua bagus gitu bau kesang urang boro-boro aya jelema nu daek ngaletakan kesang nu ngadeugetan daek kadang-kadang jelema nu kesangan cicing mah di ditu tapi kesang mah kaambeu ka dieu mantak pula ge rada nutupan hirung ieu karena ibu bau berajil jasa ieu bawang teh atuh bawangna bawang ieu mah tah Kanjeng Nabi sarua kesangan urang sarua kesangan ngan kesang Kanjeng Nabi jeung kesang urang eta beda Kanjeng Nabi boga ciduh urang ge sarua bae boga ciduh ngan ciduh Kanjeng Nabi jeung ciduh urang beda bedana ti mana Kanjeng Nabi ketika hijrah ti Mekah menuju ke Madinah ieu Kanjeng Nabi dikawal ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq diudag-udag Kanjeng Nabi ku penduduk Mekah nu diperkasai ku Abu Jahal dek dibunuh ieu Kanjeng Nabi akhirna Kanjeng Nabi hijrahlah di kota Mekah menuju kota Madinah tah ketika di perjalanan Abu Bakar jeung Kanjeng Nabi diudag-udag ku Abu Jahal CS nyumputlah Kanjeng Nabi di jero guha ngan samemeh Kanjeng Nabi asup ka jero guha Abu Bakar ngecek teh heula minangkana ieu Kanjeng Nabi model keun kiayeuna Abu Bakar satusna jadi samemeh Kanjeng Nabi asup ka jero ieu Abu Bakar asup heula ka jero guha meriksa guhana heula dirapihan heula guhana dibersihan ketika tengah-tengah ngebersihan gua ieu Sayyidina Abu Bakar dipatok ku orai bengkak sukuna Abu Bakar orai Arabi mah beda jeung orai orang Arab mah gara rede oraina ge atuh sarua bae gara rede orang Arab mah berurat atuh oraina ge sarua bae berurat tah Abu Bakar teh dipatok ku orai ngan saking ku embung kadeuleuk ku Kanjeng Nabi ya Abu Bakar nahan rasa nyerina bah cek Abu Bakar ngomong ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah guha di jero geus aman guha di jero geus bersih hayu lamun urang rek nyumput istirahat ka jero guha bae cek Kanjeng Nabi Muhammad ya Abu Bakar ieu urang istirahat di jero guha ganti-gantian patrol urang pertama nu hees kula beres kula hees engke anjeun gantian nu hees kiwari kula heula hees ente jagaan lamun aya Abu Jahal datang ka dieu ngomong bae toel bae hudangkeun kula oh mohon
akhirna ganti-gantian Kanjeng Nabi Muhammad hees ti heula heesna dipangkuankan Abu Bakar Siddiq. Selama ieu Kanjeng Nabi hees, Abu Bakar Siddiq ngawedwed nyaho ngawedwed, aduh naon ya bahasana, nirisan mantas digegel oray atuh, oray na ge oray Arab deh ieu mah, nirisan ngawedwed Sayyidina Abu Bakar teh kesang badag kesang alus kesang kejubur-jubur segala pokoknya mah nyak celak kesang teh. Hiji waktu kesang nak nyak celak kana mastaka na Kanjeng Rasul, kana sirah na Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul teh, ma ubali ya Abu Bakar, kunaon ente Abu Bakar? Henteu teu kunaon Kanjeng Rasul, kunaon kok siga anu kanyerian kitu, henteu teu kunaon, aya naon, henteu teu kunaon, ngomong baik aja henteu kunaon. Iya cenah tadi pas ngaberes-beres cenah aya oray matok, oh oray naon, oray hideung cenah, kos kumaha oray, aya uratan orayna, emang ieu lamun matok sok kitu cenah, sok langsung nyeureud langsung bareuh bae lamun matok teh. Oh mana coba neuleu dideleukeun ku Abu Bakar, ieu tah disampean coba ka dieu. Akhirna sampeana Abu Bakar diciduhan ku Kanjeng Rasul. Tah ciduhna Kanjeng Rasul mah ngajadi obat, lukana Abu Bakar teh langsung cager. Bayangkeun ciduhna Mang Oleng lamun diciduhkeun kana luka urang, beh diabetes urang langsung, borokan diamputasi bisa jadi. Ciduh Kanjeng Nabi mah obat, ciduh urang mah bau. Kau bayangkan lamun mantas ngadahar jengkol diciduhan bau jasa. Tah eta lah Kanjeng Nabi Muhammad sarua bae kos urang, basarun laisa kal basari. Kanjeng Nabi Muhammad manusia, urang ge sarua manusia. Hadirin rahimakumullah, kupedah Kanjeng Nabi Muhammad jeung urang teh satu jenis. Kanjeng Nabi Muhammad manusia, urang ge manusia. Ieu Kanjeng Nabi Muhammad sarua jeung urang, lain urang bae nu sok meunang cocoban, Kanjeng Nabi Muhammad ge sarua bae sok meunang cocoban. Ngan beda kelas cocobanana. Kanjeng Nabi Muhammad meunang cocoban ngan jenisna beda jeung cocoban anu aya di urang. Urang mah dibere cocoba paling ku pamajikan di tukangan doang. Urang dibere cocoba paling geh pamajikan nyepak panto doang. Urang dibere cocoban paling geh urang mah dimusuhan ku pamajikan doang. Tapi Kanjeng Rasul mah cocobana leuwih ti urang. Mantak ge ulah sedih lamun misalkeun aya jelema rajin ngajina, rajin maca sholawatna, rajin ibadahna, rajin sholatna, tapi sok menang cocoban. Ulah sedih, Kanjeng Nabi Muhammad bagi sarua sok menang cocoban. Ente leng ulah sedih ketika diusir leng ku batur, tenang diusir teh ku batur ulah sedih. Kanjeng Nabi Muhammad diusir di kota Mekah, oleh karak dijeburkeun ka balong luang, ulah sedih leng, tenang. Kanjeng Nabi Muhammad mah beudi udag-udag bahkan dikpaehan sagala. Sapira gawe karak dipecat doang langsung pundung bae, ulah pundung, tenang. Gawe sapira mantas di PHK masal doang langsung dek bunuh diri bae, tenang bae. Kanjeng Nabi Muhammad leuwih ti nu kos kitu. Model mana Kanjeng Nabi Muhammad leutik keneh geus dibere cocoban ku Gusti Allah ketika lahir. Kanjeng Muhammad henteu mendakan kana bapakna. Gede saeutik Kanjeng Nabi Muhammad ditinggalkeun ku indungna. Di urusan Kanjeng Nabi Muhammad ku akina, ditinggalkeun deui ku akina. Cicing anjeunna teh di kota Mekah ngajadi pedagang. Selama cicing di kota Mekah sambil dakwah Islam, ieu Kanjeng Nabi Muhammad sering menang cocoban. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad dakwah ke negeri Taif, ieu Kanjeng Nabi Muhammad diberi cocoban, ditimpugan, diciduhan ku batu. Eta cocoban. Ai ieu kiai endek caramah datang neuleu awewe geulis laju belok bae. Oh, tahu.
Ustad rek tahlil niat ngomong ke pemajikan mah neng doakeun rek tahlil di mana di ditu cenah 7 bulanan oke atuh ulah poho berkatna siap. Ketika di jalan manggih awewe make celana satingping nu niatna tahlil malah malen tahlil ngobrolan awewe. Kanjeng Nabi Muhammad mah dibere cocobana masyaallah diciduhan ditimpugan bahkan diusir sagala. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad menang petunjuk di Gusti Allah. Cek Gusti Allah, ya Muhammad ente kiwari hijrah di kota Mekah berangkat ka ditu ka kota Madinah. Cicing ente di kota Madinah. Ya Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya cicing di kota Madinah. Disambut ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang ke kota Madinah disambut ku marhaba. Sok lumrah diurang ku mahalul qiyah. Apakah beres cocoban Kanjeng Nabi Muhammad ketika pindah di kota Mekah ke Madinah? Apakah geus cocoban di ketika Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah? Henteu. Kanjeng Nabi Muhammad cicing di Madinah ge aya bae cocobana. Mana cocoban Kanjeng Nabi Muhammad? Ieu Kanjeng Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah nyana nyebarkeun agama Islam. Bener jelema mah kabeh pada daekeun asup kana agama Islam. Ngan asup kana agama Islam nate ngan okur ngomong di mulut doang, ngomong di ucapan doang, ngomong asyhadu alla ilaha illallah nage, ngomong di sungut doang ngucapkeun aing teh beriman ka Gusti Allah jeung deui aing mengakui bahwasana Kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Tapi hate nama manehna asup kana agama Islam teh ngabogaan tujuan nu sejen. Meureun ku pedah pamajikanana calona meureun ku pedah kabogohna meureun eta budak Islam mantak jelema teh asup kana agama Islam bah. Tah Kanjeng Nabi Muhammad dihadapi ku jelema-jelema anu boga sifatan munafik disebutna kaum munafikin. Anu mana ieu kaum munafikin ngomong nama beragama Islam asup kana agama Islam tapi ternyata eta ngomongan ukur di mulut doang. Asli nama manehna henteu bener-bener mengakui ka Gusti Allah, henteu bener-bener mengakui kana karusulana Kanjeng Nabi Muhammad. Tah Kanjeng Nabi Muhammad cicing di Madinah aya cocoban dicoba ku munafik. Beres dicoba ku orang-orang munafik Kanjeng Nabi Muhammad oge dicoba ku orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ieu sarua bae nyana ge nyebarkeun agamana di kota Madinah. Ngan agamana Yahudi ieu beda jeung agama Islam. Bener nyana mah menuhankan ka Gusti Allah sarua jeung jelema Islam menuhankan ka Gusti Allah. Ngan beda orang Yahudi mah make kitabna lain kitab Al-Qur'an, tapi orang Yahudi mah make kitabna kitab Taurat. Sok disebut ke orang-orang Israel ngaran kitabna lain Taurat kiwari mah disebutna Torah. Sarua manehna ge pangeranna Gusti Allah ngan manehna mah henteu mengakui ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bedana jelema Yahudi teh kos kitu. Jelema Kristen sarua pangeranna Gusti Allah ngan manehna mah henteu mengakui ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kitab nu dipakena kitab Injil, nabina Nabi Isa. Sarua pangeran nama Gusti Allah bah di Al-Qur'an di ngaranan anu kos kitu teh kaumna kaum sobiin ngaranna. Jadi kaum sobiin teh manehna mah bener mengakui karena pangeranna Gusti Allah, cuman manehna tidak mengakui bahwasana Kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Bedana kos kitu. Tah ketika Kanjeng Nabi Muhammad nyebarkeun agama Islam di kota Madinah, ieu Kanjeng Nabi Muhammad dibere cocoban ku Gusti Allah lain ngan saukur kaum munafik doang, tapi dibere cocoban ku Gusti Allah melalui kaum-kaum sobiin. Tah Kanjeng Nabi dibere cocoban, urang dibere cocoban mantak ge ulah aneh. Ketika urang di dunia dibere cocoban ku Gusti Allah ulah aneh. Karena Kanjeng Nabi oge sarua bae dibere cocoban ku Gusti Allah. Sugan kumpulna urang di dieu bisa ngeleungitkeun kana naon anu keur dilanda ku urang. Sugan kumpulna urang di dieu cocoban-cocoban anu aya di imah dileungitkeun ku Gusti Allah. Cocoban-cocoban anu bakal datang di hareup dileungitkeun ku Gusti Allah ku wasilahna urang kumpul dina ieu tempat. Meureun kula teu bisa panjang lebar, kula teu bisa leuwih lila karena kula mah rada jauh kan balikna.
insyaallah ieu bakal dilanjutkeun engke meureun ku kakak kula sekaligus guru kula anu alhamdulillah parantos dongkap. Urang doakeun muga-muga ieu kakak kula guru kula dipanjangkeun yuswana tur barokah, muga-muga sing jembar rezekina, sing bisa barang bere kana adina nya Kak. Susuganan ieu kakak kula meureun atunya rada aya meureun ngerti mah aya meureun Kang. Tah susuganan atuhnya kula mangan saukur bisa sakieu sugan bisa dibukakeun lawang panghampuran ti ibu-ibu jeung ti bapak-bapak. Cek tadi teh kula ngomong ari letah mah eueuh tulangan, letah mah henteu bisa nyieun ceda, henteu bisa nyieun luka dohir, tapi letah mah bisa nyieun luka batin. Susuganan ku omongan-omongan kula anu tadi keluar bisi aya anu salah, bisi aya anu nyinggung kana hate, kula minta dibukakeun lawang panghampuran anu salebar-lebarna. Ieu teh minangkana silaturahmi kula sareng tim-tim hore, tim-tim hore sugan milad-milad kapayuna atuh makin kompak, milad-milad kapayuna atuh ieu tim hore atuh makin luas jaringanna. Susuganan atuh tim hore tahun hareup mah ojoy atuhnya dipakaian jubah sugan bae atuh menteu jubah ge jubah-jubah Spiderman teh naon tah. Jeung deui ka tim-tim anu sejen aya tim naon tadi teh ngaber, naon eta ngaber teh? Ngaber ngalap berkat. Oh ngaber ngalap berkat aya nanti hiji di PPT para pencari timbel, para pencari naon tadi teh, para pencari tausiah sugan bae neangan tausiahna henteu ngan saukur di dunia doang kok ditu tausiahna engke diteangan di akhirat ge. Karena engke urang di akhirat urang ge sarua bakal menang tausiah ti Kanjeng Rasul, urang engke silaturahmi ka Kanjeng Rasul di akhirat, sakumaha engke urang babarengan di dieu sugan bae urang di akhirat ge bisa babarengan. Meureun sakieu nu kula bisa diomongkeun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.